Mentek Cik Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cak Amin Rais siap sudah. Cik Gus Dur belum siap. Coba dah lihat, bener baik kuari kebablasan. Pemajikan geus boga anak 5 minta cerai akibat Facebookan. Geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan. Pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya. Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh. Kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon banget. Itu bolon ieu ablaul bolon. Ditinggalkeun geus boga incu lain saeutik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha ka hareup. Ieu kakarak zaman datang ka tahun 2012 menghadapi 2013 lah. 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 ka itu makin bagus. Ma min zamanin illa badahu syarrun minhu. Zaman maka ditu beuki boblok. Ulah diharapkeun mantap. Anak nu teu dipasantrenkeun, teu nyahoon ka salat, kitu waka disalahkeun anak bapana. Anak tadi diajikeun tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak.